Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayu orang ngalajengkeun deui hancadarasan urang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kadua bab ka-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Qisasun tatbiqiyatun ari ieu eta pirang-pirang kisah anu dilarapkeun. Qala nyariosa Mujahidun Mujahid kuntu aya kuring teh inda Abdillah bin Umar eta dicakeun Abdullah bin Umar wa gulamun sareng ari gulam lahu eta kaboga Abdullah teh yaslahu eta nyisit itu gulam syatan kana domba. Pakola teras nyarios itu Abdullah lahu ka gulam, ya gulamu hei gulam, ida salah tadi mana-mana nyisit anjeun pabda mangka kudu ngamimitian anjeun bijarina al Yahudi kata tangga urang sadayana al Yahudi anu bangsa Yahudi. Hatta kola sehingga nyarios itu Abdullah dalika kana kaul miroron kalawan babara balikan. Pakutu teras nyarios kuring lahu ka itu Abdullah, kam takul kam kana sabaraha kali takul ngucapkeun anjeun hada kana ieu qaul. Faqala tuluy nyarios itu Abdullah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yazal eta henteu eureun itu Rasul yusina eta ngawasiatkeun Rasul ka urang sadayana bil jari ka tatangga hatta khosyina sehingga sieun abdi urang sadayana annahu kana sayaktosna Rasul teh sayuwarisuhu eta bakal ngawaris Rasul ka itu jar wasyaka sareng laporan sahabat aduhum sapalihna kamana ieu teh sahabat kasratal fa'ri kana lobana beurit bidarihi di imahna ba'du. Fakila dicarioskeun lahu ka itu ba'du lawik tanaita lamun ngukut anjeun hiron kana ucing fakola terus nyarios itu ba'du ahsya sieun kuring ayasma'a kana yen ngadenge naon al fa'ru beurit sautal hiri kana suara ucing. Aya rubu tuluy kabur itu fa'ru teh ila duril jirani ka pirang-pirang imah tatangga. Aku nu mangka aya kuring teh qad ahbabtu eta nyata mika cinta kuring lahum ka itu jiron ma kana perkara la uhibbu anu henteu mika cinta kuring li nafsi ka pikeun diri kuring. Maka sareng aya saal Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah rahimahum muga ngarahmat ka itu Abu Hanifah sallallahu Gusti Allah. Lahu eta tetep ka itu Abu Hanifah teh jarun hasudun ari tatangga anu hasud. Yuzihi nganyeri itu jar ka imam. Waya getabuhu sareng ngagibah itu jar ka imam. Walakinahu tatapina ari imam teh sabirun eta anu sabar alaihi kajar. Pakana tuluy aya iza maro di mana-mana ngalewat imam bihi kajar wasallama maca salam itu imam alaihi kajar lam yarudda henteu ngajawab itu sijar alaihi ka imam assalam lam yuradda henteu dijawab alaihi ka itu jar naon assalam alaihi ka itu imam naon assalamu salam. Fa'atabahu tuluy nyalahkeun ka imam sahabat dunasi sapalih manusia ala kasrati ihtimalihi kana seueur nanggungna imam wa sabrihi sareng sabarna imam ala jarihi ka tatanggana imam. Pakola teras nyarios itu imam inna lil jawari sayaktosna eta tetep pikeun pirang-pirang tatangga teh hakon aya hak. Wallahu a'lam bishawab.